Wa kana khairu kutbihi shaghira kurasatan latifatan syahira. Wa kana sareng kabuktosan naon khairu kutubihi nu pangsae na tina pirang-pirang kitabnahu as-shaghirati anu alit itu kutub karosatan eta sakoras latifatan anu lembut itu karosa syahiratan tur anu dimasyhurkeun itu karosa fi urbiha wa ujmiha warrumi allafahal habrubnu ajurumi. Fi urbiha di negeri Arabna itu karosa wa ujmiha sareng di negeri ajamna itu karosa warrumi sareng di negeri Rum. Allafa anu nganggit atanapi ngumpulkeun ha kana itu karosa saal habru ulama anu sapertoskeun mangsi Ibnu Ajurumi anu janten putra pamegetna Jurumi. Wantafa'at ajillatun bi ilmiha ma tarahu millati fi hajmiha. Wantafa'at barina ngalap manfaat saha ajillatun pirang-pirang jalmi anu agung bi ilmiha kana ilmuna itu karosa. Ma'ama sarta perkara taro ningali itu ajillahu kana itu ma millati fi hujmiha ti nyatana lembut jirimna itu karosa. Nadam Tuhan nadman badi'an muqtadi bil asli fi takribihi lil mubtadi. Nadam tu nyusunkeun abdi atanapi nganadomkeun abdi hakana itu karosa nadman kalawan nganadomkeun atanapi nyusunkeun badi'an anu elok anu indah itu nadman muqtadian bari anu nuturkeun bil asli kana kitab asalna fi takrib dina ngadeuketan kana al asli lil mubtadi'i pikeun jalmi anu diajar ngaos atanapi hina pi takribihi dina nyaketanana itu nadman lil mubtadi pikeun jalmi anu ngawitan kana ngaos. Wa qad hadabtu minhuma anhu gina wazituhu fawaidan bihal gina. Wa qad hadabtu sareng nyata miceun abdi hukana tina itu al aslu makana perkara anhu eta tetep dina itu ma ginan ari kasugihan. Wazitu sareng nambahan abdi hukana itu al aslu fawaida kana pirang-pirang faidah biha nu eta tetep sabab itu fawaid al gina ari kasugihan. Mutammiman li ghalibil abwabi faja'a misla syarhi lil kitabi. Mutammiman bari anu nyampurnakeun li ghalibil abwabi kanu galib tina pirang-pirang bab. Faja'a teras datang itu nadman misla syarhi barina sapertoskeun nyarahan lil kitabi pikeun kitab asal. Su'iltu fihi min shadiqin shadiqi yafamu qali li'tiqadin wasiqi. Su'iltu barina nyata disuunkeun abdi fihi dina itu nadman min shadiqin ti rencangan shadiqin anu bener itu shadiq yafhamu anu paham itu shadiq qauli kana ucapan abdi li'tiqadin karna patekadan wasikin anu kuat itu i'tiqadin. Idil fata hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Idil fata karena ari pemuda rufi'a eta diluhurkeun itu al fata hasbati qadihi kalawan ngitung-ngitung patekadan itu al fata. Wa kullu man sareng ari saban-saban jalma lam ya'taqid teu nekadkeun itu man lam yantafi maka moal narima manfaat itu ma. Panas alul mannana ayu jirona minaria mudhaifan ujurona. Panas alu teras nyungkeun urang sadayana al mannana kadat anu maparin anugerah ayu jiro kana yen ngaraksa itu al mannan na ka urang sadayana minaria tina sifat ria mudhaipan bari anu nikel-nikel itu al mannan ujurona kana pirang-pirang ganjaran urang sadayana. Wa yakuna nafi'an bi ilmihi mani'atana bihibdihi wa fahmihi. Wa yakuna sareng kana yen kabuktosan itu Allah
nafian eta anu ngamanfaatkeun bi ilmihi kana ilmuna itu nadman man kajalma itana ngadines-dines itu man bihib kana nalar kana itu nadman wa fahmi sareng maham kana itu nadman.